Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Beunghar harta miskin hate. Aya nu kitu loba. Kumaha anu kitu teh Ki anu disebutkeun beunghar harta miskin hate. Nah, anu kitu patut teh biasana mah mimitina malarat heug hirup beunghar nanjung. Tah didinya teh manehna kasieunan bangkrut deui akhirna miricit. Daang ge anu kitu mah biasana meuli asin. 3 bulaneun daang jeung asin. Ujung-ujungna naon darah tinggi. Darah tinggi kita diperiksa anu kitu mah antepkeun. Ngan lamun dicek ku kebidanan teh darahna teh 180 anu kitu mah. Tah nu kitu mah lamun hayang meulina naon ge hayangna hungkul, hayang euy boga sepeda listrik. Ngomong nu kitu mah jeung ngomong jadi henteu. Pelitna nataku Ki nu kitu teh emang bener. Anu kitu mah pelitna nataku daang teu jauh jeung goreng tarasi. Ya, goreng tarasi. Lah ngeunah cenah nu kitu hungkul ge. Tara manggih pindang ge paling manggih saminggu sakali. Naik meuli teri ge ditawar, ieu sabaraha teri sabungkus? Da ayeuna mah loba dibungkusan 5.000. Meni mahal cenah. Tungtungna diduakeun meuli teri ge 2.500-eun. Tah nu kitu anu disebutkeun beunghar harta miskin hate. Ya, beunghar harta miskin hate. Harta mah loba tapi hatena miskin. Nek ngabalanjakeun duit teh meni hese teh. Duit teh dikubur. Dikubur di mana? Dina lomari, kadang di bank diteundeunkeun. Jeung jaga tungtungna modar. Geus modar teu kadaang balik naon mawa boe hungkul. Kade amal perbaikan teh digunakeun mah da moal jadi milu ka dituna ge mun hayang milu ka dunya di akhirat sok hartana sebarkeun di alam dunya mengke kabawa ka akhirat. Eta cek saha Ki Aki bisa ngomong kanu eta? Aki deukeut jeung para ulama, jeung ulama deukeut Aki mah, jeung komedian-komedian deukeut. Karena naon? Kudu apal seluk-beluk perjalanan stand up komedi mah kudu apal.